Hirup di kampung mah kudu kandel ceuli. Hiji mata nu nempo 1000 babangus anu ngabaracot. Bener teu. Baladageun. Heran aing mah ku jelema kitu nya. Eta pikiranna make jeung mikiran hirup batur. Nguruskeun hirup batur. Dari aing mah sudi. Uruskeun hirup sorangan, mikiran kasusah sorangan ge aing mah geus leunang. Nah, ieu betra rajin gitu uruskeun hirup batur. Mikiran hirup batur. Lieur nya. Bet anu lieur we ngalaleboh paramek. Ieu mah ngahaja dibake mikiran hirup batur. Areueuh ada. Ngaranna ge randa zaman ayeuna sia teh beda. Buuk diencet, alis digambar, bibir ditambal, kuntu dipager. Eta beungeut atuh proyek. Bener teu. Baladageun. Yeuh, eueuh deui makhluk di dunia anu pangsarakah-sarakah mah iwati jelema. Naon ieu? Geus dahar hayang udud, geus udud hayang ngopi. Ayeuna geus ngopi, jorojoy hayang ngising. Tungtung nama ngepus bari ngising di WC. Sungut di dadalan, dihadap diporojolkeun. Tah kitu ieu, eueuh sabeuna jadi manusia mah. Adak pantes disebut sarakah oge. Baladageun. Ari dasarna balangsak mah nya balangsak we atuh kardun. Untung segala dirayu, untung segala dibere janji manis. Engke beb, urang ulin ke puncak. Engke beb, urang ulin ka mall belanja. Lamun teka turutan saha nu era beungeut sorangan. Lagian yeuh awe zaman ayeuna mah teu resepkeun janji manis. Yes. Resepkeunna oge kana cicis. Omo modelan awewe kos urang. Dirayu teh yeuh lain kelemer-kelemer. Kalakak utah uger. Tong hariwang besti hirup jadi randa mah. Milik mah di mana we? Tatangga aing ge teu bogaeun salaki. Tekung si lila orokan deui. Baladageun teu sia. Besti. Oi. Lamun dek kabohong kali-kali mah sia teh make rinso. Ameh bersih. Poho lamun yang kagorengan make samara marah gurih nya gurih nya pelem. Aing ngaku elit, aing kawani alit. Baladageun atuh ku sia. Dengekeun ari sia besti. Hirup mah sia teh ulah tergantung orang lain. Da batur mah lain tatangkalan, sia lain monyet kudu gugulantungan. Sakitu we ti aing mah. Nu penting geus berusaha, urusan gagal nomor 2 dan nomor 1 mah angger ketuhanan yang Maha Esa. Baladageun. Gayana sok kaya, dibilang miskin, marah. Di sosmed bisanya pamer harta, pamer benda. Giliran dibagi raskin gak kebagian ngamuk. Saha deui lain si eta mata. Tah si eta baladageun. Ya. Naon ibu? Ibu dek angkat heula nya. Ka mana? Ieu dek mikeun utang, geus lila ku ibu teu kapake karena anyar anu kamari. Nah, ieu mah saleutik darana nu kamari masa gede. Nah, make nya heuletik gedena osok nempok. Henteu. Anu bener. Bener. Tong bohong. Kamari randa eta ngaliwat katingali ku aya teu kahaja. Beras habis, Bos. Ini parahnya. Gayanya berkelas, utangnya gak lunas-lunas.